Budak di zaman ayeuna beda jam-jaman baheula, kacida pisan bedana dina panita kolotna. Komo geus nyoo hapena budak kadadak korekna, fokus kana maen gamena FB WA jeung IG-na. Ujang pamulikeun uyah jawabana teh naon maha, teu cara aya pamenta ka kolot kudu sagana. Neng pamulikeun pecin jawab amma abdi isin, kana cinta mani bucin dititah kolot mah isin. Dina waktu keur seetna kuota dina hapena, bebeja ka indung bapa minta duit jang kuota. Komo budak masih letih ka indung bapana ceuri, meuli kuota jeung hapena nempo YouTube jeung TikTokna. Lain ulah boga HP andika kolot mi HP, mere waktu singkade ka budak sameme gede. Mumpung leutik diemutan kana sholat sing daekan, kana ngaji papatahan sing angkat ka panghausan.